Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana wilujeng bumi penak desa Rangkang Arit dina acara dongeng Sunda. Ieu dongeng anu nyanak judul Anak Titipan Siluman. Ayeuna teh seri ke-58. Mudah-mudahan mitra-mitra dina daget ayeuna nya nuju istirahat panginten, nuju ngareureukkeun kacape sa dinten jeput panginten ngayakeun aktivitas. Kamari teh dina seri ke-58 nyaeta nuju nyarioskeun anu barade ka nuju ka Gunung Halimun, anu bade maksana teh nyaeta bade muru ka atanapi bade melarian tongkat Wusi Aji teh. Dugi kadinya mitra-mitra sumangga supados teu nyangkolong teu kana waktos urang kawitan bae. Dar Hari tadi hiji gunung anu disebut Gunung Hideung aya nu keur tatapa tapana teh geus cukup lila. Eta anu tapa ngaranna Ki Buyut Geheng. Are Ki Buyut Geheng teh nyaeta musuh bubuyutan Eyang Guru. Padahal mah Eyang Guru mah teu nganggap musuh sabenerna mah. Sabalikna Ki Buyut Geheng anu nganggap ka Eyang Guru musuh bubuyutan. Baheula Ki Buyut Geheng kungsi bobor karahayuan dina tarung ngalawan Eyang Guru. Nepikeun ka Buyut Geheng tapa brata keur ngasakeun jurus jeung ajianana. Ari Ki Buyut Geheng teh ti golongan hideung atawa ti golongan jalma-jalma anu salilana nerapkeun dina ati jeung pikiranna kangewa kageuleuh kacua jeung kaijid. Keur waktu harita Ki Buyut Geheng hiji jawara anu tanpa tanding eueuh anu bisa ngelehkeun ka Ki Buyut Geheng. Sakabeh paguron taluk ku Ki Buyut Geheng. Ngan Eyang Guru anu bisa ngelehkeun. Ajian anu diagem ku Ki Buyut Geheng ti mimiti geter jagat, geter bumi, geter angin, geter geni loba pisan. Ki Buyut Geheng dina ngagem ajian jeung loba pisan jurus anu kapibanda ku manehanana. Jeung ajian kalawan jurusna ampuh kacida. Ngan Ki Buyut Geheng mah teu ngamuridkeun atawa teu boga murid. Ngan Ki Buyut Geheng basa maina susumbar cek manehna hiji mangsa bakal males pati ka si Eyang Guru atawa ka murid-muridna atawa ka turunanana. Ki Buyut Geheng anu disebut Buyut Ki Buyut Geheng teh sabab awakna geheng. Kumaha we siga anu ngaduruk tutung gitu. Bokna anu panjang tur gimbal, awakna jangkung tur begang kacida. Kumaha we ceuk nu bohong mah rorongkong hirup. Panonna dakok tapi sanajan dekok panonna seukeut. Kumaha we panon hantu. Ari irungna panjang tapi bengkung. Ari bengkungna teh lain bengkung ka handap tapi bengkung ka gigir.
persis pisan seperti nini sihir. Beda ari bengkung jeung irung ekek mah mitra-mitranya ari irung ekek mah kanap. Ari Ki Buyut Geheng mah nyaeta kagigir dalamun aya dinu poek mah saliwatan mah siga kuntilanak. Mun ngomong mata kukurayeun Ki Buyut Geheng dina nyarita teh mata kukurayeun tong boroku jurusna ku sorana oge bisa remes bijil getih lamun dina ngawatek ajian ketergeni. Keun Ki Buyut Geheng ke bakal kasamper deui. Ayeuna urang nyaritakeun di Kampung Dangder Biti. Beteungna geus gede sigana mah sababaraha bulan dege bakal ngalahirkeun bakal ngajuru. Atuh balung euluh meuni atoheun. Tereh boga adi jeung balung ke kadina cenah rek digembleng masalah ilmu jurus. Pokona mah ngaran kaboga kasaktian nu dipibana ku balung kabehana ge rek diturunkeun ka adina lamun ke geus lahir. Tujuan balung supaya adina hiji jadi jalma anu sakti tur gagah. Harita wanci jam 8 isuk-isuk keur mejeunah haneut moyan. Harita balung geus aya di kebon. Sora manuk meuni recet di sarada. Sora manuk teh siga anu baleger lain siga deui nya harita teh keur baleger we. Manuk teh meuni recet bubuhan sakurilingna rajeg ku tangkal kai. Bari kasorot ku panan poe ti belah wetan. Meuni endah. Nambahan kaendahan di eta kebon. Bari tiap anu boga kebon harita jadi mitra-mitra kapungkur manya upami nu gaduh kebon teh sok aya saung. Jadi tiap aya kebon pasti aya saung. Jadi gaduh saung masing-masing. Eta saung teh khusus keur taruang atawa khusus we keur ngareureuhkeun kacape. Dalam ngagoleh di saung teh nikmat atuh. Bari angin ngahiliwir. Pokona mah di kebon teh matak betah anu cicing. Ari kalereun kebon nyata kalereun kebon balung dipelakan ku rupa-rupa palawija dimimiti terong ge aya terong nu badag teh aningan, aya terong leutik, cengek, kacang panjang, surawung leunca, pokona mah loba. Dina masalah kelalap rumah mah geus mah kakurangan we. Nepikeun ka tangkal paria aya meuni leubet eta tangkal paria teh. Ari belah kulon dipelakan ku huy boled jeung sampe mending keplak pinuh sampe hungkul. Belah kidulna aya huma keur meujeuhna sumedeng koneng. Eta manuk piit meuni reuteum dina luhur tungtung pare. Nang eta ge pan digebahan kudu bogana tapi sabatas kagebahan we. Beres digebahan mah berang deui.
Mimiti mah ku bebegig sieun eta manuk teh, tapi da ari kulili lama biasa we geus teu sieun ningali bebegig oge. Harita balung teh nyaeta rek ngalajagong. Anu garawena ge meuni loba bubuhan da kebona lega. Bari recok ngalobrol, malum di kebon sagala diobrolkeun, sagala dicaritakeun. Komo ibu-ibu mah teu kaop aya nu aneh. Pokona mah di kebon teh meuni rame kacida. Jeung rupa-rupa anu gawe di kebon teh. Aya anu keur panen sarua jeung model balung. Aya anu keur mencung, ngamimitian arek melak. Aya deui anu ngagemuk. Aya anu keur melak. Aya oge anu keur ngored. Malahan mah aya sebagian ibu-ibu dina ngored teh bari mawa budak teh ditaplokeun, dina tonggongna diongkled. Ari jagong biasa sok ditarima teh nyaeta ku bandar. Ari bandar mah bandar ti kota. Balung harita mah mawa sangu. Sanguna teh teu ditimbal, pan biasana mah sok ditimbal. Tapi ayeuna mah ngahaja mawa sangu teh kana said. Da khusus keur anu garawe. Saidna ge said badag atuh, bari gigireun aya teko aluminium. Ari bandar mah anu geus biasa we, anu geus paragi ti baheula nyaeta si engko. Jadi si engko mah geus apaleun anu saha wae anu bakal dipanen. Jeung lain jagong wae anu sok ditarima ku si engko. Sampeuh naon kacang panjang, cengek, leunsa, nanaon ge dibeuli we ku si engko mah. Jeung hargana memang halus. Harita aya nu nyampeurkeun ka balung, ngaranna Mang Kidi. Pok Mang Kidi nanya, "Sanes Jang? Jang balung, eta jagong teh sakalian we atuh jeung anu mamang." Da anu mamang ngan sak etik. Paling oge aya meureunnya 5 kintaleun mah. Eta ge sesa. Nyada arek dituang mah da seur teuing. Kitu ceuk Mang Kidi. Mahan mamang mangga. Tapi danu abdi mah paling beres ge nya kana lohoran mang. Kana lohoran sigana mah nya moal gancang-gancang beres. Tapi ai lohor mah beres danu gawena lobaan. Kitu ceuk balung. Nya teu nanaon Jang, teu nanaon. Lain naon mamang teh ame sakalian we. Kitu ceuk Mang Kidi. Mohon mang. Tuh atuh mang beli bade tuang, sango mah ageng di saung. Tuh mang, aja si Mam meuli peda beureum ti pasar. Jeung gejos kacang. Ari gejos kacang teh mitra-mitra sayur upami zaman ayeuna mah nya sayur. Kapungkur mah disebut teh gejos kacang. Da kapungkur mah disebat nate gejos kacang janten kacang anu tos garing nya, anu garing we. Digoreng heula. Ari lisana nya sakedik we. Nya satengah disangrai lah gitu untuk seueur teh lisana teh. Tah tos panas si kacang terus ditinggang ku cai disebatna nyaeta gejos kacang. Ari bumbuna kapungkur mah teu seueur. Teu seueur teu pancaraken itu ieulah teu model ayeuna. Kapungkur mah cukup uyah gula asem.
tapi nikmat kapungkur mah. Jadi nu ngagurihkeun teh gula sareng uyah. Moal jang moal tadi dah isuk-isuk teh sasara peula kitu cek Mang Kidi. Kewe sareng sakantenan bari urang nyari kitu mah dihijikeun beureun singko teh maka raragok nyada ka kotana. Sarang ke pada melak naon tos jagong kitu cek Mang Kidi nanya di kabalung. Iya Mang, hayang melak boled. Tah Aden nya boled mah bakal sae lah. Pan Aden mah seueur nya seueur Rapen teu model Mang, da Mang mah teu kukat-kukut domba. Ai ku Rapen mah kanggo gemuk mah sae pisan. Ari Rapen teh mitra-mitra nyaeta jukut sesa. Nyaeta sesa anu teu dihakan ku domba. Kadang-kadang dina tempat nyatuna teh ningan sok aya sesa sajukut nya disebatna teh Rapen. Eta teh kapungkur mah sok dianggo gemuk, boh ka serang, boh ka kebon. Sarang iya jang beli bade nyanak jangkrik sarang suung. Iya menigirinya. Nah tadi Mang sekalian bari mencuk teh sekalian bari ngala kasir. Mohon Mang, bade nyuhunkeun Mang kitu cek balung. Nya mohon atuh kana ku Mang ke disimpangkeun ka BET. Kapungkur mah mitra-mitra kasir anu aragung ningannya anu nya pokona mah ageng we. Eta teh dianggo dengan sangu kapungkur mah mitra-mitra kasir teh. Ari kasir benten sareng jangkrik kan ari jangkrik mah aralit. Ari kasir mah es tuning arageng pisan tur baradag. Jeung ari kasir mah giringih gaji hungkul. Benten sareng nya jarang jangkrik aralit kan jangkrik mah. Sarang upami di Serang mah sepetos gaang kapungkur masuk di ala. Gaang pan kini-kini hari kini-kini mah nyata anu bakal jadi papatong teh. Pokoknya mah gaang kini-kini kapungkur mah sok ditaruang. Da kapungkur mah mitra-mitra nya saurna cenah hurit pisan. Urit kerjaman harita mah ayeuna ge masih kene ari sepertos impun mahnya belut suung malahan mapan ayeuna mah tos disebatkeun kumaha ari kitu teh tos seueur malahan mah tos dibudidayakeun. Di sepertos suung pantos aya budidaya aya nama belut. Tah model kalong oge kapungkur mah mitra-mitra sok dipencit. Da cenah raos cenah kapungkur nya kapungkur panginten nuju zaman sesat ya. Turaes. Mang Kidi geus ngobrol jeung balung mah terus indit deui nyaeta arek ngarungan jagong cenah lamun di karungan mah pasti bakal jongjon. Jam 10 anu garawe istirahat heula nyaeta ngadontar ruang heula. Tuangna teh meuning ngariung bala kecerakan. Bari ditiup ku angin anu ngahiliwir. Puguh we atuh kurang-kurang mah muntos tuang teh sok ngalenggut. Malahan mah balung ge ngahaja ngala jengkol waras, da jengkol mah seueur. Puguh we atuh tuang teh nikmat katsida.
Kana setengah satuan berang ngala jagong teh beres weh nepikeun ka di karunganana. Pokona mah kari nimbang weh kari ngabangkat. Balung harita diuk disaung bari ngabaheuhai nungguan singko nyaeta anu tek meuli jagong. Harita jol mangkidi kumaha ja cacan ka dieu jang singko teh kitu ceuk mangkidi nanya ka balung. Teh acan mang teh acan. Atuh anu saterusna mangkidi diuk dina saung bari kituna teh ngaluarkeun wadah bakona terus ngalinting daun kawung terus disenget serbung asep rokok keluar tina liang irungna. Kituna teh mangkidi bari merong ka hareup. Siga eueuh beban siga eueuh kasusah sok sanajan hirup serba kakurangan. Laka pungkur mah mitra-mitra jangkong 5 kintal atanapi tontonan geda cuman caturna wungkul. Da lamun diartoskeun mah teu sabaraha zaman harita mah. Kata Mipan ngabangkatna teh kan ageng ku biaya ongkos. Keur kitu jol singko kadinya dituturkeun ku pagawena. Harita pagawena aya kana opatanana. Ning singko geus datang kitu ceuk mangkidi. Mangkidi meuni atoheun jadi teu lila nungguan. Pok singko nyarita, "Haya ari anu mangkidi sabaraha kintal. Jadi mesa ngalian ku saya dibeli haya." Kitu cek singko. Ya aya we kok ari 5 kintalun leuwih lah sigana mah. Da di tempo teh aya ari 7 karung mah kitu cek mangkidi. Haya nya teu naon ari saya mah sakitu ge. Anu penting mah nya saya mau barang teh kagok kitu cek singko. Haya ari nu siden balung sabaraha atawa sakumaha? Nya kok ya paling ayam meureunnan lah hari genep tonan mah ngan ame pugu mah geus wengke hasilna kiloan sabaraha-sabarana kitu ceuk balung. Atuh anu saterusna jagong teh ditimbang. Boh anu balung boh anu mangkidi geus beres saanu-saanueun terus dibayar. Kana asaran jual beli teh beres kasup anu mangkidi. Harita balung tuluy mulang ka imahna terus eta duit teh dibikeun ka indungna. Iya mak duit teh hasil jagong kitu ceuk balung. Kareke balung reureuh meureunan. Reureuhna ge can lila. Bret teh hujan. Hujan teh main ibadah kacida siga anu meunang nyicikeun ti langit. Atuh urang dinya teh meuni barungaheun kacida ku turunna hujan pan geus heubeul teu hujan. Hujan teh aya meureun kana sajam satengahan mah bubuhan hujanna badag. Jadi teu lila cai leuncang di beruan meuni nguyumbang. Barudak leutik mah meuni aratoheun nyoo cai leuncang teh. Bari kitu teh cing karoceak paudag-udag jeung baturna. Bari katingali awakna bulutun. Aya nu lintuh bedak teh anu begang siga nu kurang vitamin. Aya deui anu beuteungna bucitrek kaluhurna betekok sepa. Atuh harita walungan wah meuni ngagulidag caina. Bubuhan ari cai ti leuweung mah mitra-mitra pasti bakal caah ka walungan.
Ari harita mangkoko meni seep waktos na mitra